Menurut tukang ojek acan ya, tukang ojek kan ke pasar mana terbuka motor mah hese emang lagi ah. Oh itu abang Aan, sumpah motor. Kerja motor sugannya. Bertanya kenal mau diberi kakak diberi mual ah. Kebang lah. Bang Aan, ke rumah motor. Del. Arek mana teman Del? Arek nginjem motor Bang Aan. Oh, arek mana? Mana emang Del? Arek ke pasar, sakedeung. Lain tadi yo motor teh arek dipake Del. Ku si Bohai. Mereka masih bohong. Nya ngomong nama arek kondangan. Nya mun nginjem ya kai mawe lah ngomong ke si Bohai. Kira-kira Ya tahu, kembali lah kira itu. ngomong mah teh kadang ge anggeus. Makana mana teh heula ka ditu ka imah. Yang bisa turun ke bawah nya. Ya urang langsung balik nya. Ya, boleh. Boleh lah. Langsung motor heula Del. Bersih ya, Kek. Enggak sembah motor nak. Bonggos. Tadi asa dia tuh ka dieu. Dah. Marek naon kitu si Adel ka dieu. Ngomongna tadi arek nginjem motor cenah, cakolan di ka dieu. Rek ka mana hiji motor? Ngomongna mah arek ka pasar. Lain. Ari mana ngomong rek ngumbah motor tadi. Heeh. Nah abang ngumbah motor meuli kitu buyudi gene. Minyak ke tim lain Kek Sahur kemana? Muni kalau banteng duit kudu Kalau banteng duit. Rada si banjir muni kudu kasetim. Banjir ke Caina ada mendok kan kota hujan. Nya teh dibilas atuh saember mah di dieu cai sumur. Maneh mah bari daek-daek henteu-henteu. Engkau tadi si Adel ngomong naikin motor cenah. Si Adel nginjem motor teh di bensinan tara naon barok dia menang ubah naon blok di wae. Mending sok di bensinan. Sari bensinan iya ulah ka undangan. Bang Aan kebalik ringan. Mana si Bohai sih? Bukan teman yang tadi ya tadi. Batu kerak datang. Seperti yang kapan si Bohai? Encan. Yang ke orang tanyakan orangnya. Tak kenal lah. Dipakai nyawan tuh nak. Di sakedeung. Bohai. Gue ya si Adel. Ini nginjem motor tuh nak. Naon Del? Ka mana sih? Arek nginjem, orang dekat pasar sakedeung. Dengan ojek geueuh.
Orang ngerek dipakai ke undangan ada eta motor eta mah. Mana kasasi ka si Cici atuh bogain pan motor si Cici ge. Ayo teh motor aya 2 oge, udah korek banget ah. 2 oge iya orang ngerek ke undangan nu urang itu nu budak rek mangkat les cenah balik sekolah rek les. Heureuh masa keudeng. Ah mana mah sok ngaret, mending mun sok di bensinan mah pokoknya orang motor dipakai mau diinjemkeun. Ah korek ah. Kok kasih Cici memang itu kajian masih Mana korek bahaya. Ah bodoh teuing mana itu si Cici kajian bodoh Otak kake. oge, ah. Jor teh ka Cici apa korek emang banget. gitu. Pas gitu teh ngejem teh sakarayang we ngomong. Oh mereka mana deh? Ada kasih Cici mah Bet. Emang rek naon kasih Cici deh? Ada pinjam motor, tadi pinjam pas si Bohai tadi beres, sakila mana buka motor 2, korek-korek tuh ya kan si Bohai nya dibang pinjam motor gitu pas keudeng. Alasan dek mana, dek pasar, dek mana, dek kondangan, dek naon cenah. Ya dengekeun. Ya emang lagi manehna mah korek. Moal mentak dibere diinjem-injemkeun ka maneh mah komo. Lempuh heula batur oge nginjemkeun mah. Ya, kata ngomong aya motor mah Bet. Ini pas keudeng. Hei, ya motor urang ulah apalagi budak eta mah di sarekanan. Ini dia sekeudeng nya. Ulah mu. Ini bensinan. Ih, urang mah teu butuh bensin. Urang mah motor urang tara dibawa ka mana-mana, tara diinjemkeun. Oh, Anak urang galak. nanti korek teuing nya, ampun dah. Moal urang ah, moal ah. Naon motor diinjem? Korek banget bang pinjam motor nih. Kan itu. Pinjam Masa? motor tadi tuh kasih Cici tuh. Hei, sakeudeng mah Bet heula nginjem. Moal dibikeun moal. Cepat tuh moal. Korek banget bang motor ge ampun. Saya makan tadi itu moal. Hei, Kau pinjam asal ini. Yai, ini. Dasar pak, kepala gue jadi mati. Ampun dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak deh. Pemana wae mending kakak geus ngeuseuh ci. Dah kumaha del hujan wae ah. Nya hujan wae. Iya ci. Orang ngomong-ngomong arek pinjam motor kemana ci? Dipakai tuh motor mana? Dipake motor orang tarik dipake USG ieu budak. Sakeudeng urang mah ci di ka pasar doang sakeudeng gege di bensinan. Ih lain masakeun kan urang ieu waktuna jadi besing untuk manten arek nu USG. Ada USG mah peuting ge meunang. Menang di mana USG penting aku bujang. Ya, aya bidan mah di mana-mana ge 24 jam. Eueuh ieu mah lain kabidan lain. Ah, mana-mana rumah sakit bidan 24 jam, Ci. Lain langsung ke dokter. Ieu mah. Ini aku kuat-kuat teuing si Cici nya mending mau saya jieun jelema teh kuat-kuat banget Gusti lain korek Adel sia mah itu dibere teh sok kanan kitu, sok adat-adatan. sama koret Eta. abg mah embet Ngoret-ngoret. Ai geus kitu teh. geus urang mah depakat koret banget Jor we kontak ya. anjing rara ngiri dit jeuleuh ke motoran alus Seg-seg biar kiri dit sebenarnya naon sia ngumblek sebenarnya. kalau gerung ngiri jeuleuh ke motoran alus pokona mah awal pertengrup teh sama per gua ini Si Adel minjem motor ini sok bensinan mah. Ya lah, Mam. Naon sih? Tadi aya si Adel. Wasuman. Tadi aya si Adel lagi pinjem motor, mending sok di bensinan nya minjem motor. Kama aya tuh sih. Kadi dia, macam teh nginjem cenah motor cenah ke di bensinan. Moal anak urang. Moal injem-injemkeun motor mah menang meuli mahal. Oh lain tadi ke urang mah zaman korek medit cenah kitu. Urang lain masalah korek masalah meditnya. Namanya teh nginjem motor teh sok tara di bensinan beli saat pisan. Orang mah moal pokona moal di bensin arek sibut korek arek naon sabodo teh teu harara yang nginjemkeun kasih Adel Oh, jor teh. Udah diinjem-injemkeun motor aing. Lain segala. Yo, coba ieu sabaraha bulan sih mana ieu Ci? Nya, ieu karak 7 bulan sakit teh. Iya. Kayak kumaha ieu biji moal ikos. Oh, ieu geus di USG encan ieu, Cici. Ayeuna rek mangkat USG. Geuning ieu mah teh telas, Ci. Oh, nya nyawa teh yang budak mah sehat juga. Sugan lain budak ieu mah. Ya sugana. Asuh tuh buru-buru gara di itu gara kabidan. Heeh, marelang aing gitu. Ieu bapana geus balik encan ieu. Ih, pugu encan. Oh, Gusti, aing. Terus atuh hayu gara itu
mau tong cabakan we kokot monongan. Ya orang ya dia nyawa dosa, iya katanya. Amit-amit